Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput tuh kujangnya itu gelis tuh kasep. Sehat? Alhamdulillah. Ya para taskan cikabuyutan karomat yang dalam sang ganipati. Anu aya di lingkungan Ciwidey. Kalau resan ku Cibaduyut nya Abah Baduy. Nah, ieu kasepuhanna Abah Uti. Abah Baduy, Cibaduyut mah. Nah, si Raja Bati teh ieu teh kalarasan anu hiji di Kajeng Katuhuk teh banyu di Cisondari teh arahna anu ti Gunung Tilo Karaton Cacang Garut. Upami anu ti paling dieu paling Kajeng anu katuheunana nyaetana banyu anu aya di arah Gunung Karomat Negara Padang. Jadi patepung tadina hikayat yang dalam sangga dipati nalika Kerajaan Galuh sareng Kerajaan Sunda Pajajaran Parahyangan teh pada waktu harita teh itu bersatu. Takwa yang dalam dipersatukeunana Galuh Pakuan jeung Sunda Pajajaran patepung di dieu. Nah hiji we tak kaladasan ieu Abah Utis kasepuhan di Kota Galuh nya Bah. Cing hoyong terang ieu Bah milenial teh pemuda milenial sareng nohong jajaka nonomana ari Kota Galuh kotana teh naon Bah arti benteng. Sudah saya penggali. Oh. Jadi buat fondasi Pak. Buat fondasi Pak. Jadi bebenteng lahir gitu Pak. Benteng lahir. Fondasi keur kahirupan diri urang. Da ieu ngandung arti patepung napa tembung jeung ku tembung teh anu ti hirang ka tengah ka ieu teh lir ibarat urang lahir ka alam dunya teh moal pati-pati berenang ibu rama Pak. Cicing ku Abah Ibu Rama kada kumaha ieu sebagai urang putrana Pak. Oh, kadang nggak bakti. Oh, iya. Saya di sana. Tapi cek Sunda nama lungguh tipu. Kadang-kadang jepet kalau kayak bapak itu tinung tungurayu berapa? Bapak, bapak tangkalna daraja. Cek bahasa orang kulon mah birido walidain gitu mah aya dina ridho tinung bapak mah anu ngaridoan. Lamun tinung bapak ngajaka kalau aku mah bapak ngajaka. Jadi awalnya kita nyusun lagi doa ke Ibu Rama, sekarang orang nyambung. Jadi Pak, ieu cikahuripan di tepewetan Kota Galuh Karaton Garut, Cisondari, jeung Negara Padang, ieu cenah banyu Bapak, ieu banyu Indo, mandi, dumadi, mandikem. Jadi cirina meureun ieu cai kahirupan ka samudra lautan, ai urang mah teh mani di Bapak, ka samudra kahirupan. Oh, jadi Jalan ulah cijenan masih jelas. Mun balik ke dia apa? Ting sampe sudah. Jadi pupujnya bahkan ka pemuda anu ayeuna ulah hilap kami sejarah jeung kanu budaya, kanu bahasa. Sunda cekel pagel, Islam cekel pagel. Jadi Sunda teh tegas, Islam selamat. Jadi tegas selamatna. Siapa mah? Ari batu teh tadi mah naon? Batu teh pasir. Oh, batu sing sarehat. Nah, ieu cirina urang ka karomat sang Gadipati ka para wali teh nampak tilas ya Pak. Jadi lain dek menta kakuburan. Jadi laulaka wa ma khalatul aflaq. Jadi lamun teu pati-pati ku anjeun Nur Muhammad ku kami diciptakeun, ya alam dunya moal aya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Karuhun baheula ge beureun kitu nya Bang. Moal pati-pati ieu cahaya kanikmatan inung Bapa nya Bang. Ya alam dunya moal aya anjeun berdua. Ayeuna let's go wae atawa di dieu wae. Let's go. Oh, ngadaheun. Aku Abah Utis teh payon. Oh, itu payonna tuh. Nah, sini mani. Mani. Oh, pujangga itu. Pujang-pujang pujangnya ini. Nah. Ada konsentrasi, ada
jahe. Mana pemuda semangat naik warna wae.